Pentingna atikan dina ngabangun generasi anu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sonten sedayana hadirin anu ku abdi dipika hormat kahiji tama hayu sami ngucapkeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku rahmat sareng karuniana dina waktos ieu abdi M Alif di kelas 8B biasa nangtung dipenan wargi sadayana nyampeutkeun biantara anu judulna pentingna atika dina ngawangun generasi muda anu maju. Hadirin anu dipika hormat, atikan atanapi pendidikan teh mangrupakeun pondasi anu paling penting pikeun ngawangun kualitas hiji bangsa. Bangsa anu maju teh lain saukur beunghar harta banda, tapi beunghar ku ilmu, moral sareng karakter. Dina kahirupan sapopoe atikan ngabantu urang pikeun ngartos kumaha carana mikir kritis, kumaha silih hormat, kumaha ngabedakeun anu bener jeung anu goreng, sarta kumaha jadi jalma anu bermanfaat. Ku atikan urang bisa ngarobah diri urang, kulawarga urang sarta lingkungan urang jadi leuwih hade. Sanes ngan ukur di sakola, atikan oge dimimitian ti kulawargi, tempat di mana barudak diajar sopan santun, tata krama jeung nilai kehidupan. Sedangkan masyarakat ngajarkeun urang kumaha hirup sosial, silih bantu, sareng ngajaga karukunan. Di era digital ayeuna sagala hal berkembang kalayan gancang. Persaingan beuki ketat, teknologi beuki canggih, gampang informasi diakses. Kusabab kitu pendidikan janten benteng penting pikeun urang supaya teu kasingal ku zaman. Urang kudu rajin belajar, disiplin, sareng sanggup ngagunakeun teknologi secara positif. Ku gaduh ilmu, urang bakal boga bakal pikeun ngudag cita-cita. Estu pendidikan teu ngajamin kasuksesan langsung, tapi pendidikan ngajadikeun urang lebih siap, lebih kuat, serta lebih percaya diri. Ku kituna hayu urang sadayana khususna murid-murid sakumaha abdi supaya leuwih semangat dina diajar, ngahargaan guru, nurut ka kolot, sarta ulah bosen neangan ilmu. Naha eta di sakola, di bumi, atanapi di lingkungan masyarakat, mugia biantara ieu tiasa masihan manfaat ka urang sadayana. Mempunten bila aya kecap anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.